Paguron lancah maung teh kawentar kamana-mana. Paguron anu dipupuhuan ku seorang jawara kahot anu katelah bah sarekawi anu ngabogaan sifat adigung gede hulu malungkung asa aing pangjagona taya anu nandingan kana elmu kawadukanana. Tindakanana estu samena-mena nakar, lamun mikahayang naon wae oge kudu wae kalaksanakeun. Lamun mikahayang ka awewe geus tara nempo saha-saha najan pamajikan batur oge kudu wae daek ka manehna. Sabab lamun henteu kitu geus pasti nyawa anu jadi gantina. Sifat kituna teh nurun ka murid-muridna saronggong jeung tara leungeus naker ka sasaoge asa aing boga gunung pananggehan. Memangna waktu harita can aya saurang jalma anu wani ngabangkang ka bah sarekawi mah ukur barisa ngomongkeun tukangan we sararea oge. Harita Ki Badrun jeung Ki Sugri salaku dua murid andalanana bah sarekawi maranehna keur cacamuilan di warung Mang Jumhar. Eueuh anu warani ngadareukeutan sararea oge sok sieun salah kecap atawa salah rindat oge geus pasti sok digedekeun ku Ki Badrun jeung Ki Sugri mah. Ari Mang Jumhar anu boga warung geus pasrah we da geus biasa nu duaan teh geus pasti kana moal mayarna. Lamun dipenta oge kalah ngamuk segala diacak-acak sakabeh anu aya di warung teh. Hal eta teh kungsi kejadian sawatara taun ka tukang. Basa manehna can nyahoeun ka Ki Badrun da Mang Jumhar mah umbara aya di dinyana teh. Cik, kadiekeun jeung tekonna sakalian cai teh Mang. Mani ancin teh nyician cai-cai wae oge. Ceuk Ki Badrun semu nyengor nyaritana ka Mang Jumhar. Mangga punten wae atunya. Mang Jumhar meuni popoyong kodan bangun nu geumpeur jeung sieun naker. Kituna teh bari nyimpen teko hareupeun anu duaan. Ari si Haji Daslim anakna geus bogaeun kabogoh acan? Tanya Ki Badrun ka Mang Jumhar. Kirang terang abdi mah seun, tapi dari sok ningal masuk sarenganan teh sareng saurang jajaka. Urang Cidadap seun, duh kasana mina mah. Oh nyak ajeuna tuh. Lainan naon guru kuring bah sarekawi minta nyokot eta bodak barawan. Oh anakna si Haji Daslim keun bae lamun aya kabogona mah rek dipaean we sakalian. Ki Badrun meuni suaban naker nyeritana teh saing jadi murid bah sarekawi. Saenggeus maranehna ngarasa seubeuh barang daharna leos we Ki Badrun jeung Ki Sugri ngarareos rek ngajugjug imahna Haji Daslim. Urut barang dahar ka Mang Jumhar mah teu ieuh mayar. Atuh Mang Jumhar oge ukur bisa ngageremet we darek ngomong mah pimanaeun aya kawani. Srog anu duaan aranjog ka hareupeun imah Haji Daslim. Taya kasompanan pisan langsung we gegedor kana panto Haji Daslim. Boka. Gedor-gedor panto teh digedorna oge ku
congo bedogna Ki Badrun sesentak nyeureunana teh. Atuh anu di jero imah teh meuni caruring hak wahara reueuseunnana. Bu Haji jeung Pak Haji ngadoan silih reret maranehna geus beda rarasaan. Tapi lila-lila mah jeung we Haji Daslim cengkat tuluy nangtung muka panto. Mangni kaleken pisan sia teh buka pantopat wae. Ki Badrun jeung nyentak we ka pribumi teh. Nempo anu datang teh lian ti Ki Badrun jeung Ki Sugri Haji Daslim geus nyaho yen eta tamu teh nyaeta sausung esangna Bah Sarkawi anu dipikagigis ku sararea salembur eta samalah kalembur jauhna oge geus kaceluk Bah Sarkawi mah. Bade aya naon kitu nya? Haji Daslim ngawani-wani maneh tumanya ka Ki Badrun senajan ari hatena mah pohara sieuna. Ari budak si laing anu awewe aya di imah teu. Ki Badrun langsung we tumanya teu malapah gedang heula. Gebeg hati Haji Daslim ngegebeg lain dikira sabab hariwangna anu salila ieu jadi pikiran teh bet jadi kenyataan. Di lembur eta mah sing sawaya nu boga budak parawan pasti bakal digoromeo ku Bah Sarkawi teh. Anu akhirna mah ukur dirurujit wungkul geus loba anu jadi korbanna oge lain ukur beja. Tah kulantaran eta pisan Haji Daslim pohara reuas jeung ngagebegna basa Ki Badrun nanyakeun anakna teh. Lain ngahurong sia teh. Aya anak sia teh Daslim. Ki Badrun beuki garihal we nyeritana teh asa aing eueuh anu wanieun. Ki Badrun beuki garihal we nyeritana teh asa aing eueuh anu wanieun. Menawi nuju teu aya seun. Tadi teh mios sareng tunanganana kalembur legok. Walon Haji Daslim bari arep nembalanana bakat kusoak. Lah sak-serak we atuh ka jero imahna Kang. Loba dongeng teuing. Ki Sugri pipilueun nyarita. Ai. Oh nya euy. Awas ya lamun eta budak aya di jero. Hartina sia geus wani ngabohong ka dewa. Cek Ki Badrun bari tutunjuk jeung hohoa ka Haji Daslim. Anu antukna mah anu duaan teh blas-blus arasuk ke jero imah sagala diawut-awut sagala disingkap-singkap samalah Bu Haji anu keur diuk oge sampingna teh disingkapkeun pohara. Atuh meuni jejeritan Bu Haji teh reuas pacampur jeung sieun. Saenggeus dipariksa sakabeh tempat di imahna jeung bener geuning anakna Haji Daslim eueuh. Terus we Ki Badrun jeung Ki Sugri ngaraleos rek nyusul budak parawana Haji Daslim anu cenah keur ulin di lembur legok jeung kabogohna. Ari Haji Daslim katut pamajikanna hatina jadi cing sareblak teu paruguh sok sieun eta anu duaan teh terus ngajorag ka lembur legok da jeung enyana deui. Alus milih Ki Badrun jeung Ki Sugri manehna teu kudu kebat ka lembur legok sabab pas keur laleumpang di jalan jajahan teh hareupeunana tempo aya sapasang budak ngora anu keur laleumpang muruk ka lebah maranehna. Lah kadalah sia itu euy jigana budak si Daslim teh geuning.